iyyaka wa tulal amal. Kudu sieun kana tulul amal. Kunaon sababna pangna kudu sieun kana tulul amal? Lantaran ari tulul amal teh eta teh nu matak ngajadikeun condong na hate kana resepna kana dunia. Non tulul amal teh atuh ngarasa urang panjang umur. Ku ayana urang ngarasa panjang umur eta ngaakibatkeun hate urang teh resep kana dunia. Matak dugikan dugu lupat nyawa orang neangan dunia teh lada masih kena jak-jak ya, masih kena lila kene orang hidup dalam dunia teh matak neangan dunia nepi katoh-tohan dan ngerasa panjang umur teh kulantaran orang ngerasa panjang umur gitu duit nu aya dina diri orang teh mung bisa pak kapan anu resep kana dunia mah mung pisah jeung duit. Naon sabab lah ieu lamun dibikeun ya atuh ieu teh moal cukup engke teh jang anak urang moal cukup jang incu urang bahkan nu leuwih parah panutul amal pak. Aduh boga duit ieu teh boga tanah saeutik ieu teh geus bingung ti heula kunaon kang make bingung. Waduh ieu teh pangna abdi bingung teh ieu teh padahal abdi teh can kawin mah encan ieu teh geus mikiran bisi incu teu kabagean padahal kawin acan.